darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Malam ya alhamdulillah urang dikersakeun ku Gusti Allah bisa kumpul di dia babarengan jeung Syekh Abdul Aziz Abidin nu malam ieu urang kumpul diundang ku Haji Agus Salim khususna pisan ku Muhammad Haji Rusli anjeunna gaduh pamaksadan rek nyundatan kabeneran nyundatan nama geus tinggal ayeuna bersyukur ya syukuran ka Gusti Allah salamet nu disundatanana salamet nu nyundatanna salamet anu boga maksudna ialah syukuran ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita tentang nyundatan di urang boga sejarah. Di urang teh aya Sunan Prabu Kian Santang anu terletak ayeuna di Godog Gunung Suci Garut nu kabeneran simkuring badahaul kamari teh ieu rek ziarah ka Godog. Haji Agus Salim bisik-bisik kemudian Haji Rusli kabumi nyuhunkeun ngariung malam Jumat anu bertepatan simkuring rek ka Garut ziarah ya alhamdulillah nu tadi nama berangkat teh tadi teh isuk-isuk pending jadi ayeuna berangkat tadi gitu dong jam 2 atau setengah 3 terus acara ngariung kayak dilanjut isuk ke Garut cek ziarah di urang aya Prabu Kian Santang putra daripada Prabu Siliwangi putra daripada Prabu Kitu Satwu Kencana putra daripada Pajajaran jadi ti kerajaan Pajajaran dek nanya kamu Haji Pendi ai kerajaan Pajajaran letaknya di daerah mana? Bandung tuh kan tambah pasar Pajajaran ya Allah numantak ulah disangkanya na diajak ku Haji Agus Haji sarua pinter atau ente diajak mah diajak bae jeung lain teu dibere nyaho isuk-isuk dibere nyaho lohor geus eueuh magrib dibere nyaho atuh jam 12 geus eueuh eta ilmu bisa kitu ilmu lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah singkat nabaya mah tahun 1315 Masehi diangkat Prabu Kian Santang jadi panglima perang kulantaran nyana diangkat jadi panglima nyana neangan musuh di Bogor sahanu jago di Jawa Barat sahanu jago di luar Jawa Barat sahanu jago bebejalah kabapana Prabu Siliwangi abah kula diangkat jadi jelema sebagai panglima perang asana datang ke saat ieu can nyaho ka getih kula hayang nyaho ka getih kula tunjukkeun bejakeun sahanu panggagahna khususnya di Jawa Barat umum nama di Indonesia atau di dunia eta bapana teu bisa ngajawab cek bapana eueuh deui nu panggagahna nu mantak anjeun diangkat jadi panglima teh saat ieu mah anjeun nu panggagahna
eueuh deui perang jeung sahabat ge moal anu mahi ka anjeun mah keur ngobrol kitu jol aya aki-aki cek aki-aki teh ya ulah kitu sebab dunia lain Indonesia doang kerajaan lain di Indonesia hungkul besi hayang nyaho nu gagasat ieu panggagahna sadunya eta ayana di Mekah ngaranna sahaki ngaranna Sayyidina Ali barang geus gabejaan kitu les eueuh aki-aki nyana terus bae neangan jalan ke Mekah yang gak panggil jeung Sayyidina Ali padahal Sayyidina Ali teh kapan geus maot jauh iyalah kehebatan Sayyidina Ali karramallahu wajhah di alam barzah nyana mah bisa muncul nyana neangan jalan kumaha carana hayang ka Mekah dipapatkeun ilmuna eta mah sarua ilmu eta mah sebab nyana can Islam jeung ilmu du dicekel ku Haji Pendi nah eta babacaan ge boro-boro urang jin ge teu ngartieun eta hebat Haji Pendi nu mantek nyana kukula dianggap bisa bahasa eta bahasa jin nyana ge termasuk min jumlatihi akhirnya dibaca babacaan eta langsung sehiber datanglah ka Jidah begitu datang ke Jidah luak-liuk tanyaeun eueuh begitu tanyaeun eueuh ka saha ieu sinanya katinggali di kajauhan aya aki-aki diudag ku nyana barang diudag kebeneran kapanggih jeung aki-aki tadi ditanya mirip-mirip jeung anu harita aya di kerajaan aki-aki teh asa siga kieu lah lamun ku urang di deuleu meureun siga si eta bae aki-aki teh ngan itu mah gagah ieu mah wallahu alam tah barang nanya aki ari ieu nagara naon Jidah Jidah ke Mekah deket ke cak aki emang aya naon kula hayang kapanggih jeung ngaran Sayyidina Ali bejana pangjagona bener cek ya bisa mun hayang kapanggih lain bisa deui hayu dianter nah lamun aki daek ganter kula bunga luar biasa ya anter ayo dianter lempang sekitar 50 meter cek si aki aduh hampura jang tungked aki tadi tuh diurut ngobrol orang tinggalin coba pang mawahkeun ka dieu pang mawahkeun cepet lompat langsung aya tungkedna di dinya cabut dicabut teas sakali teas dua kali teas tilu kali teas keneh bae sia tungked aya bae ngahesekeun ka aing dipapatkeun ku nyana bahasa cuas-cuasna nu tadi teh begitu dipapatkeun diangkat Masya Allah lain kaluhur beuki ka handap sakali deui angkat make papat anu luar biasa beuki ka handap katilu kali dinyakeun kaluar getih sabulu-bulu tidinya nyana ngahulang si aki datang deui jang aya tungkedna aya atuh lain diangkat beuki horeng ieu mah tungked meureun jadi ka jero teu bisa kaangkat ya baki teu bisa kaangkat coba ku aki bismillahirrahmanirrahim diangkat jababari Masya Allah cekian santang babacaanna kok aneh cek aki-aki ente boga kesulitan naon bae bacaan bismillahirrahmanirrahim lawang hese dibukana sok bacaan bismillahirrahmanirrahim mantap Haji Pendi pernah harita lawang na dikunci maca bismillah ngencengan horegan bismillah ge lain sa bismillah nah lamun bismillah make sungut doang mah atuh pamalingan ge bisaeun
atuh pamalingan ge bisa DPR ge bisa maca bismillah atuh pan wallahu alam ka ditu nama dia pemerintah ge aya di ceramah maca bismillah heula ngan nyaho ingetna ka Allah eta bismillah nyaho ingetna ka mana coba ih pemerintah sia mah jahe dasar pikiranna ka jahe mah waduh dasar pamajikan keur maot geus maot inget ka dinya bae nya berarti bener ya mah ya tadi di mobil ge cenah kira-kira di Cikarang aya tuh aya mah aya sanu daekeun ya Allah ya Rabb nah bacaan bismillah akhirna nanyakeun manehna ki baca bismillah eta aya syarat henteu lamun hayang manjur aya syaratna kumaha syaratna kudu maca 2 kalimat syahadat nah engke bae heula kita mah urusan maca 2 kalimat syahadat penting kula kapanggih heula jeung Sidina Ali hayu hayy kapanggih jeung Sidina Ali mah hayu diajak ku si Aki lempang di jalan aya nu nanya cek nu nanya teh Tuan Ali bunyi di mana kaget cenah ti anu lempang deui kayak dia nu nanya Sidina Ali di mana mun bahasa urang nya bahasa Arab itu anu beki pertanyaan bae dina hatena asal ieu Sidina Ali asal ieu cek tilu kali jelema nya sasalaman nya nanya nya pelukan akhirna nya nanya ka ieu ka nu katilu mun cek urang mah ari ieu emang saha masih ieu Sidina Ali masyaallah cek nya atuh langsung ditangkep atuh lain bebe jati tadi ngisin-ngisin kula bae paingan eta tungked ku kula diangkat teu bisa aju ku anjeun mah bisa nah ku ari geus kajahoan bahwa kula Sidina Ali ente kan di Indonesia teh neuk neangan jago neuk hayang tarung henteu boro-boro tarung jeung jelema ngangkat tungked ge geus teu kuat tah jelema arif wali Allah kekasih Allah teu kudu gelut dek dakwah teh ngarupa bae henteu kudu wah saudara atuh ieu mah ieu tadi pendi mun dakwah lain ngalobaan Islam lain ngalobaan lain ngayak lain yakin ngalobaan lain bahkan anak nage arindit ayeuna akibat lalagaan dakwah nu asli seperti tadi bil ahwal bil af'al karak bil aqwal masya Allah karim kos gitulah akhirnya dipeluk sangat jadi peluk kula menta jampe nu tadi cek Sayyidina Ali bisa dibikin jampe nu tadi asal maca 2 kalimat syahadat ayeuna kaula dek baca 2 kalimat syahadat sok dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah beres langsung berangkat ke Indonesia hibar teu bisa lantaran babacaan anak nu tadi makan babacaan Hindu kuari makan geus Islam kunyana dibaca babacaan nu tadi teu manjur akhirnya maca bismillahirrahmanirrahim rada hampang tapi can bisa hibar rada hampang coba Bang Haji bismillah coba kikituan coba baca sekali baca 2 kali 3 kali dibere cara ku Sidina Ali hei anjeun teh ayeuna geus Islam deuk hiber ka Indonesia moal bisa make bahasa jeung wirid anu sok dipake ku anjeun bacalah bismillah jeung bacalah ieu wali bejakeun anu ieu nama bismillah na baca 9 kali ulah napas tambahan baca ieu perem sok berangkat dibaca sesuai jeung perintah Sidina Ali set datanglah ke Bogor tidinya menghadap ke bapakna bebeja bahwa kaulah selama ieu teu aya nang tangan Sidina Ali nu gagah teh ternyata lain sembarangan horeng gagah teh gagah zahiran wa batinan kula geus asup Islam bendulah Prabu Siliwangi akhirna indit Prabu Siliwangi geus indit tetep bae anjeunna kan diangkat jadi panglima terus dakwahnya terus ngajakan Islam ngan harita aya jelema nu ngomong Prabu
hari anu Islam biasanya sok disundatan. Nah cek mana kula ge inget kula ge harita ku Sidina Ali disundatan cek yana. Maka wari ente nu pageula disundatan mangga disundatan kunyana disundatan kabeh henteu disesakeun jang pamajikanana jeung tunggul-tunggulna bea kabeh didinya lah langsung ngagoler bae lah atuh kabeh beak. Maka pas di daerah anu disundatan paeh teh eta teh lemburna ngaranna Islam Salam Islam Salam nah atawa Islam Nunggal nu kabelah dieuna dibahasakeun ku urang Garut mas Salam Nunggal tadi nama Islam Nunggal kulantaran rada hese dilempengkeun Salam Nunggal. Tidinya Sidina Ali ke Mekah deui hayang kapagih jeung Sidina Ali lantaran nu disundatan paeh bebeja nyana Tuan Ali hampura kula di ditu nyundatan kok kula mah teu paeh itu mah paeh kumaha cara nyundatanna dibeakeun kabeh atuh deuleuh heula nu maneh beakeun teu atuh ulah kabeh maka dibere cara nyundatan ku Sidina Ali netalah seperti pengkong-pengkong nu bara heula akhirnya langsung berdaya ke Indonesia kujara disundatan simpreng nah iyalah sejarah nyundatan di samping eta Prabu Siliwangi kaditu deui guguru nyundatan oge guguru keislaman untuk keyakinan supaya mantap deui nyana di ditu diganti ngaranna nu tadina Prabu Kian Santang diganti ku Sidina Ali menjadi Sunan Rahmat baliklah ke Indonesia. Begitu balik ke Indonesia manehanana terus dakwah nyundatan terus manehanana bebeja ka bapana Prabu Siliwangi diajak Islam tetap tedaek sekali dua kali tilu kali ketika Sunan Rahmat keluar dakwah Prabu Siliwangi manehanana dengan bahasa manehanana meminta ka karuhuna supaya ieu kerajaan dirobah menjadi hutan. Maka seketika etalah ku embung-embungna asup Islam Raja Pajajaran dirubah sakicep menjadi hutan. Konon anu kuari terkenal hutan tersebut adalah nu aya di Bogor ngaranna naon karang Haji Mendi nu di Bogor teh nu sok kaditu kadaritu jelema leuweung teh leuweung naon lain ya na tuh ceput naon wah aya nu di Bogor nu sok rame masyaallah teh si kanya jasanya naon ayo jauh di bejaan etalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya balik Sunan Rahmat ka kerajaan berubah menjadi hutan nyana mohon ka Gusti Allah supaya bapakna muncul barang muncul berubah menjadi maung. Nah iyalah nyana dumadeheus ka Gusti Allah ya Rabb ieu teh maung lain samaung-maung nah ieu teh abah kula coba supaya bisakeun ngomong ku Gusti Allah maung dibisakeun ngomong. Akhirna walaupun wujudna wujud maung diajakan ku Kian Santang nunggus berubah menjadi Sunan Rahmat supaya maca dua kalimah syahadat. Tidinya nyana tetap godeg diudag ditepak ku Sunan Rahmat lompat begitu lompat terus diudag lompatlah ke Garut ka Guha Sancang. Maka cicinglah didinya lantaran aya alamat cek alamatna ulah diudagkeun antep anjeun bapak-bapak di mana-mana anjeun hayang kapanggih jeung bapak coba anjeun datang jeung keturunan anjeun datanglah ke Sancang. Maka kuari masih sangar keneh mun hayang kapanggih jeung mau datang ke Garut ka Guha Sancang atau leuweung Sancang ngan ai hese-hese teuing mah atuh jasi eta ge rupana kadang maung ieu
kadang-kadang mau nyana sarua bae. Nah ieu mah mau tutul berennya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirna baliklah Sunan Rahmat ka Pajajaran nu geus berubah menjadi leuweung nyana nyokot taneuhna. Sangeusna nyokot taneuh dipuatkeun ke peti sekitar segede kieu petina ye dibawa ku nyana hasil istikharah manehanana ieu peti nu geus aya taneuhan bakal jadi ciri di mana peti ieu godeg teh oyag-oyagan robah berarti kula cicing di dinya tafakur sampai maut. Dibawalah ke Gunung Tasikmalaya ditenden di dinya selama 1 minggu terobah tegodeg. Dibawa deui ke Gunung Cirebon, Gunung Ciremai, dibawa ditenden deui di hareup nyana bertafakur ka Gusti Allah saminggu cicing bae terobah tegodeg. Dibawalah ke Gunung Suci Garut ditenden kakarak sapeting doang ieu geus godeg. Nah berarti kaula kudu cicing di dieu dirobah godeg teh menjadi godog. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terus banehanana tafakur, terus banehanana mujahadah di gunung eta, lain berarti can jadi wali Allah untuk terus naikkeun makomnyana, naikkeun pangkatnyana jeung embung balik deui ka Pajajaran, kerajaan-kerajaan diserahkeun kabeh ka ahli waris anu sejenna. Manehanana mah hirup menyendiri tafakur eueuh nu nyaho mujahadah riyadhah terus di gunung suci datang ka maut. Nah, gitulah para jamaah muslimin wal muslimat cerita asal usul tentang nyundatan. Berkeliaranlah akhirnya guru-guru anu bisa nyundatan asli dari Sunan Rahmat, terus ke Karawang, terus ke Cikarang, terus ke Tangerang, terus ke Serang, terus ke mana-mana baheula mah di Sundatan. Sekaligus aya babacaan khusus di Sunan Rahmat ti dituna ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka mautlah anjeunna di luhur gunung suci godog mutatadina godeg. Kemudian aslina nyana ngaran Prabu Kian Santang, dirobah diganti ku Sayyidina Ali menjadi Sunan Rahmat Suci Godog, berarti keturunan Pajajaran. Nah iyalah anu terus dakwah. Alhamdulillah Jawa Barat khususna umumna nyebrang terus ke Lampung, terus ke Kalimantan. Iyalah Sunan Rahmat Suci nunyana mengakhiri hirupna sorangan di luhur gunung. Mantap besi aya di Cikarang kuari anu haju hirup sorangan eta ge buat teuing ulah sok suuzon meureun nya eta ge termasuk aya tetesan gede hutang. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lantaran batur kula ge kadang-kadang nu ieu nyorangan kadang-kadang ditanya gitu dek nembalan atuh horenganan teu jauh urusanana seperti itu tadi. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah sesuai jeung naon gitu garana hajat ieu sesuai jeung maksud Haji Rusli nyundatan silsilah nyundatan seperti tadi. Insyaallah simkuring malam ieu istirahat, kemudian isuk menuju Garut ziarah ke Raden Rahmat, diangkat menjadi gitu Prabu na dileungitkeun sebab eta mah kehinduan baheula, maka dijadikeun adalah ngaranna Sunan eta asli nama cek Sunan Ampel adalah sungsuhunan eta pangluhurna mun di bangunan geus lamun aya seorang wali kahiji kadua katilu geus jadi mursyid maka disebutlah sunan. Kuari ge loba ye di Cikarang sunan loba. Alhamdulillah kula ge ngadenge Karawang Cikarang geus loba sunan ye masyaallah karim. Alhamdulillahirabbil
alamin eta mah kudu hubunganana jeung nu gendut teh di dieu sakara sanen sunan sanen sebab nyana di ditu aya kali jodoh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ila para aulia Allah lamun wali sanga geus jelas Cirebon kemudian Banten aya hiji nu mencil di dieu ieu adalah Sunan kitu Raden Rahmat anu nyana diangkat jadi panglima 13 15 kemudian 13 50 manehanana naik ke gunung lamun 15 13 datang ke 15 50 seberapa tahun eta berapa tahun 77 tahun nyana naik ke gunung 7 tahun di luhur gunung wafat. Insyaallah sekilas di sejarah kewalian aya lamun dicaritakeun kitu guru-guruna kabeh terterang ngaran-ngaran keluargana terterang ngaran-ngaran nyana di pajajaran kamayana kalima kemudian anak-anakna Prabu Siliwangi kabeh terterang dan lain-lain sebagainya aya selembaran-selembaran di kitab-kitab anu teu bisa dijual belikeun ieu mah nyaritakeun sejarah tentang asal usul nyundatan. Kudu lalaki jaloba keneh hatu lalaki teh liat taparrogo wa yatamakana min mukhalatatir rijal supaya leuwih laluasa campur gaulna sebab kegiatan teh aya nu di lapangan di kantor di majelis di pondok pesantren di masjid. Ketika aya kegiatan di masjid endi ki bupati we nipas kan orang etis sih kumaha sana bupati nipas wih orang enak itu kerungune widih aduh ieu tereh Jawa kadinya tah kadi tah deukeut tah nah lain kerojo tah ieu tah ya putat ke belah ditu teh rajeg kasedek-sedek be Jawa nya Sunda urang rajeg mah bahasana Jawa kasedek Sunda itu tita tadi bae bahasa Sunda. Nah supaya leuwih laluasa kudu lalaki teu ngeunaheun kan urang sambutan awewe di masjid di majelis talim agama kurang kumaha ngatur maka ulah sekali-sekali milih presiden bu gubernur bupati camat kaum cewek jangan maka pala tasihu wilayatum ratin tesah wilayana seorang wanita la yufliha qaumun wallau amrahum imratan sebab di negara teh ketika aya hiji awewe dek nikah kabeneran eueuh walina kan walina hakim artina hakim teh sahibul wilayah aya walina embung ngawalian otomatis kan hakim kabeneran di urang mah urusan khusus aya ge di urang maka urusanana urusan teu khusus pertikahan masalah ge sarua bae eta ge dibere kewenangan untuk menikahkeun sah bae ketika KUA teu daekeun kan lurah bisa nikahkeun kan bupati bisa nikahkeun adegan bupati aing nikahkeun geus teu bisa kukumaha sahibul wilayah ngaranna ge. Nah wakaf ieu jalan kemudian aya masjid jalan dek di lebaran ka dieu masjid bea kabeh masyarakat kiai mana bae teu meunang ngaganggu masjid ngajual masjid lantaran masjid mah wakaf nu Allah tapi ketika aya unsur ke naon kitu ngaranna kemasyarakatan jang umum bupati mah bisa bae pindahkeun masjid dia ka anu eueuh masalah ta bupati mah ye nu mantep lamun bupati ngaji geus ngeunaheun dia saheotan nya artina eueuh di akhirat tuh masalah tah mah
sebab naon diantepkeun ka dieu jalan ka dieu mengkol bahaya kudu diluruskeun mah pindah geus ka dieu masalah walian ieu teh ayeuna lantaran anak zina walian hakim bupati bisa nikahkeun di sampingnya nage bisa nikah masalah tanggeuna nu kadua cak bupati teh nah sakali deui teu falatasihu bahasana lain lalagan falatasihu ieu kakarak fikih ngomong ke urusan tasawuf leuwih bahaya geus lamun ngajadikeun milih pamimpin awewe siap tanggung jawab ke di akhirat ih ulalala wora duh cenah kamari di umroh ke geus gantian deui ka ditu duitna Assalamualaikum salam kita urut umroh kamari hampura tah ieu mah dek dibalikeun deui bae tapi dek dipenta deui ku kula hei cak atut sia tah aing nu edan cak kiai teh urang duaan aredan kabehan yuk ulah pala tasihu wilayatum rat desa wilayah na awewe wilayatu khunsan wandu banci teu sah sanajan jelas sifat kalalakianana teu sah lantaran loba urusan-urusan anu kudu diputuskeun ku pamimpin kudu ditangani ku pemimpin urusan-urusan keagama nomor kaopat zakaran nomor kalimana Quraisyan kudu golongan Quraisy sebab cek Kangjeng Nabi al-a'immatu min Quraisyin pamimpin kudu ti kaum Quraisy sebab kaum Quraisy boga kekuatan pemikiran jeung fisik anu luar biasa lamun ewe golongan Quraisy pain adima pamuntasibun ila kinana golongan kinana mun ewe golongan kinana rajulun min waladi Ismail mun ewe rajulun jurhumiyun mun ewe pokona mah kitu asal urang Arab mun eueuh pilihlah di kalangan urang nu kira-kira teger sebab pemimpin teh ngurusanana dalam negeri jeung luar negeri urusanana ketika urusan perpolitikan kalut nyana neuk diserang ku negara luar kudu siap sagala rupana pemikiranana fisikna bila perlu nyana jadi komandan perang kan lamun kuru mah kuru nah ini kan teu etis pemimpin kuru cek urang luar negeri emang eueuh deui nu lintuh di Indonesia ieu mah keur carita sih mah suka bisa serian we heran kudu nang milih sia ieu keur carita nah engke-engke deui mah mun milih presiden nu teger nu gagah sebab urusanana lain sakadar urusan dalam negeri tetapi urusan luar negeri kuaten henteu otak. Ketika kalut perpolitikan, urang tingali Suriah, urang tingali Yaman, urang tingali Irak, tingali itu negara-negara lain Turki, kada naon gitu model Muammar Gaddafi. Nah, eta teh kapan teger, ai teger mah kajen hukum age ngeunaheun mah. Perang urang ngeunaheun kana hatena sebab pamimpin urangna teger. Henteu perangna kanyahoan jalur politik kan ngeunah kos anu tinju kelas internasional begitu naik kuru geus lah cak urang paehan bae TV kunaon geus malah menang kajeun kumaha ge mending dibantingkeun ieu TV-na kunaon lawanna gulede aya nyana kuru jasa ieu mah teu kudu main tinju geus diudag-udag ge di udag-udag paeh teu heula ieu eta kan kos kitu da ieu pamimpin teh lain lalagan leuwih tibatan eta emang kumaha gitu mendak kudu bener-bener anu boga turunan Quraisy teh maksudna mah boga turunan adu mun cara kotok naon eta kotok naon leler jadi jangan mah geus dipacokan ge batur eureun macok kongkorong
sia cakotok teh cak nu sejen kokong korongok bebek pacokan batur eureun macokanana tanggah deh korongok goblok korongok deui bae sakitu teh ujung-ujungna pan menang eta mantap kudu boga kitu benang merah anu istimewa pemimpin sarua pemimpin agama ge lamun eueuh turunan bangonna teu meunang kadatangan ku partai haju ngagelok bae teu meunang kadatangan ku organisasi haju bae eta teh kurang mendukung jati dirina eueuh benang merah madak bujelema nu boga benang merah turunan namun turunan naon garang-garana jawara kadituna sok ngajawara bae wajen kukumaha ge aya bae tah ngajawara eta Habib kajeun teu bari mabok dakwah bae nya mah Habib bakeur mabok ge dakwah bae nya mah sebab turunanana nee lamun turunan mimpin kadituna eta naon kitu ngaranna aya talenta kepemimpinan tanu mantak ieu Quraisyan teh maksudna boga talenta aya turunannya lantaran di urang mah eueuh bangsa keturunan model Quraisy kinana Jurhum dan lain sebagainya geus bae teangan jalur anu teger jang memimpin sebuah negara baik Imamul Azam nomor 1 atau gubernur bupati deuleu urat-uratna ulah sambarangan kadieun hebat tapi teu boga urat moal beres kadieun kukumat tetep kudu nu boga urat kepemimpinan nomor kagenep adlan kudu nu adil lantaran lamun teu adil mah engke rakyat reaksi yang ali lamun aya 2, 3, 4, 5 calon presiden mana lupang adilna ternyata hese eueuh nu adil wa idza ta'azzaratil adalah fil a'immah wal hukam qadamna agallahum fisqan urang deuleu nu paling minim pasekna bae lamun nu adil nu paling rada saeutik pasekna si ieu mah si ieu calon bupati atau calon presiden korupsina teh ieu mah 1 triliun neangan anu 1 triliun bae kitu-kitu keneh tah mah tuh ieu mah 1 triliun neangan asa miliar gitu rada deureus bae pasekna rada deureus tah eta kos kitu tah si ieu mah ieu lamun main sodok ti isuk datang ka magrib tah neangan udah datang ka lohor bae dan itu mah rada deureus anu sok lohor geussan tah anu kos kitu tah atuh hese jasa kuari mah neangan nu adil mah hese ngan nu rada deureus bae nu rada deureus pilih kurang kengke deui sing hade lamun urang calon presiden maksudna deuk menang deuk eleh eta mah urusanna sabodo tapi urang teu kadorakaan ka di akhirat boga dalil urang kunaon sih anu mantep milih eta anu kunaon sih mantep milih eta anu kunaon sih mantep milih eta ge engke di akhirat kan ditanya di akhirat ditanya kunaon sih milih si eta si kuru si blusukan kunaon eta ketemu bakal ditanya emang kumaha gitu ya jadi orang ke di harapan Allah bakal ditanya kam milih calon presiden calon gubernur calon bupati engke urang bakal ditanya si hade Pandeglang bakal calon bupati Serang calon di urang merada angel keneh lanan bangsa 3 tahunan deui gubernur mah meureun tereh na ieu sing hade besi aya cewek urusan batur sabodo nu penting urang ke di akhirat besi ditanya ku Allah urang ulah datang ka ngajungkel ka jahanam ku gara-gara urang milih cewek gara-gara milih nu teu adil sabilan nomor ke-7 kudu mujtahidan jelema ahli ijtihad berarti pinter aliman mujtahidan supaya nyana nyawen kana hukum-hukum jeung urusan manusia ketika aya nu patali jeung hukumnya na geus boga pemikiran sorangan
sebab pinter tanpa menta pemikiran-pemikiran kanu sejen walaupun nyana menta pemikiran tapi nyana hanya untuk mempersamakan atau jang nyoba doang kumaha ieu coba bawahan aing nyana geus boga aturan sorangan nurutkeun cek Al-Qur'anul Karim nurutkeun cek hadis Kanjeng Nabi kaul ulama jadi bener-bener nyana teh boga wawasan urusan keagamaan ngeunaheun kena nu patali jeung politik nyana geus boga wawasan patali jeung perekonomian nyana geus boga pemikiran nu patali jeung budaya nyana teh geus boga aturan ieu aturan ieu mah kos kieu mah teu bagus diterapkeun di Indonesia nyana ijtihad kumaha baikna di Indonesia sebab urang kan teu ngeunaheun ngadengena lamun gubernur Jakarta melegalkan minuman sanajan aya kafir jeung nyana berdasarkan demokrasi deuleu ka sisi kagigir lantaran mayoritas Islam ieu kan mengundang tah ulah datang ka kos kitu gubernur teh nu kudu boga ijtihad aliman mujtahidan supaya ngeunaheun ka muslim ngeunaheun ka kafir kumaha coba tah kos kitulah milih pemimpin geus puguh tama kafir salah ulah eta nu milih kafir di akhirat engke bakal ditanya teu kudu aliman mujtahidan. Kemudian baheula di Banten emang ku bahas sejarahna di Banten ke zaman Syekh Yusuf eta teh Kesultanan Banten dikuasai kapan ku Cina nu bantak eta teh lambang-lambangna teh lambang Cina malulu lantaran nu mendominasi perekonomian jeung perpolitikan teh Cina baheula teh zaman sabada Maulana Hasanuddin di zaman Maulana Hasanuddin dia Cina teh terlibat. Kemudian di zaman Syekh Maulana Yusuf putrana Cina sangat dominan perpolitikan jeung perekonomian. Mun urang maca sejarah Banten ketika aya seorang Cina anu diikuti ku masyarakat lantaran brilian otakna tentang politik jeung perekonomian anak nyana dipilih ku masyarakat Banten supaya nyana memimpin Banten dengan syarat masuk Islam nyana. Mantap pernah dipimpin ku Cina Banten teh gan asup Islam. Eta aya julukan Kiai Ngabehi Banten. Eta teh Kiai asup Islam, Cina asup Islam. Mantap begitu maot musyawarah kabeh di mana dimakamkeunana ieu lantaran nyana geus membawa keistimewaan Banten. Kaistimewaanna di antara naon? Hubungan jeung Perancis, hubungan jeung Inggris, hubungan jeung Belanda. Perekonomian Banten teh sangat istimewa lantaran di dinya teh loba hasil bumi di antarana pala, kemudian kayu, kemudian kalapa. Eta teh anu diekspor. Ieu ka Perancis, tu diekspor ka Inggris, ka Belanda, ka Amerika. Banten teh luar biasa gara-gara aya kiai di Cina asup Islam. Atuh deuleu kaditu deuleu atuh leluhur urang masyaallah mantap lamun aya Kiai Ngabehi eta teh kiai Cina asup Islam Banten zaman Syekh Yusuf mantap begitu maot jana sebab geus mengangkat Banten maka kiai tersebut di mana dimakomkeunana lantaran nyana keturunan Cina apa dibawa ke Hong Kong apakah di dieu ngan nyana nyieun kuburan khusus apakah di Syekh Yusuf apa di Maulana Hasanuddin ternyata musyawarah seluruh ulama penggede tetap nyana dimakomkeun di Kesultanan Banten dimakomkeun di Kesultanan Banten ieu teh Maulana Hasanuddin nah ieu kabelah dia keluar tah ieu tadi dia tah ya Allah ya Rabbi istimewa Cina emang tiba heula ge nya mah ngabogaan otak ngan dituntut pimpin kami ku maneh sebab maneh hebat bisa kitu ekspor impor lancar eta teh ti Karangantu terus kapal-kapal gulode daratang nah dengan syarat asup Islam hidayah datang asup Islam salah tak asup Islam mah tah nyana anu membawa gitu bendera Banten mantap kurang lamun ke Belanda tinggal di perpustakaan Belanda baca tentang Banten teh lebih terkenal daripada Indonesia
di perpustakaan Belanda. Coba ke itu. Suka aja macam-macam. Eta urang lamun cerita Banten teh kos kitu. Teh lamun urang nyaritakeun tentang jagur. Teh jagur teh menang ti mana? Eta jagur teh jagur. Eta teh perkawinan Syekh Maulana Hasanuddin. Perkawinan Syekh Maulana Hasanuddin putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah dihadiri ku salah satu wali sanga. Begitu dihadiri Raden Patah ge harita teh hadir. Begitu hadir, ieu naon ieu bingkisanana. Nah, ternyata wali sanga memberikan bingkisan papanganten jagur. Bom teh bom. Tuh nyama eta bingkisanana bom. Cenah Hasanuddin. Lamun hayang nyaosa sakalana si jagur teh eta sok di hareupeun Banten teh di hareupeun masjid. Eta banda, ya tilu ngaranna ge. Tilu tadi ngaranna kan urang terkenal dengan si jagur. Aya bintangan 9 di hareupna. Bintang mun kurang dideuleu. Sok gara deuleu ge kuari ka perpustakaan. Itu dideuleu ku urang. Nah, ya bintangan 9 bintangna. Tadi 7 besi saliru jeung bintang 7. 9. Eta teh bingkisan. Eta bingkisan. Nah, kekuatan anak cuma 65 meter kekuatan bom eta. Jadi begitu di setel ku Syekh Maulana Hasanuddin di dia di Banten, kekuatannya cuma 65 meter. Jagur. Berdoa Syekh Maulana Hasanuddin, ya Allah, 65 meter mah deukeut teuing Gusti. Sanajan ieu pamere ti wali sanga, tapi tetep ieu hayang boga kaistimewaan sakumaha kahayang kula. Lamun Gusti ngaijabah ka kahayang kula, ieu deuk digunakeun pake perang. Tapi lamun Gusti teu ngaijabah, maka ieu jagur deuk dibalikeun deui ka ditu. Gitu batur mah ngadoa teh pohara. Langsung ti Gusti Allah, geura coba kumaneh atuh aing mere jeung ijabah ka sia. Hei Maulana, hei Hasanuddin, dicoba kunyana. Coba cek nyala 300 meter. Waduh, 300 meter. Coba 500 meter. Waduh, 500 meter. Coba cek nyala 1 kilo. Waduh. Coba cek nyala sakahayang sia. Eta wali, batak lamun urang carita Banten mejeuna urang carita kawalian ge. Emang kumaha kitu? Ti ditu namangan saukur 65. Nu mantak ketika Belanda datang ke Indonesia nyengsirikeun dipake jagur, kekuatannya 65 cek ngana ieu. Tidak ada. Jadi lamun urang 100 meter cek tidak terjangkau. Begitu dicoba Belanda ya 100 meter, coba jagur parae. Cek Belanda kok bawa beda cek janada. Coba cek urang 0,5 kilometer, 0,5 kilo aman cek urang si jagur moalna naon seteledet datang deui bae. Wah ieu mah lain sajagur dah cek Belanda nu mantak diteundeun di hareup eta teh lain lalagan eta bingkisan pertikahan. Urang mah bingkisan pertikahan teh kelas elit kunci mobil. Bawa mobil batur mah kelas rada handap ka belah dieuna, wow setelan belah dieuna ka belah dieuna segala kipas angin. Pas Haji Pendi mah sempak jerona. Teh beres penghinaan teh sebenarnya. Nah, eta urang keur carita si jagur Banten. Huluhanganan eta teh bingkisan pertikahan Syekh Maulana Hasanuddin. Sebab pamajikanana keturunan wali sanga. Lain lalagan si jagur teh ngadoa Syekh Maulana Hasanuddin seluruh pekakas-pekakas nu aya di Banten hieu tumbak teh kahiji kadua katilu kaopat seluruhna aya 9 tumbak ngaran-ngaranna aya pemberian-pemberianan geus dijelaskeun jeung nu nyekalna teu meunang sambarangan sakumaha kudu diatur ku Syekh Maulana Hasanuddin. Ieu keur carita belah dia Syekh Maulana Yusuf eta Cina istimewa asup Islam. Itulah cerita tentang Keraton Banten ala kadar walaupun Cina akui kurang asal asup Islam. Banten modelna. Lain sakali tidinya terus ganti tilu katiluna Cina deui bae. Tetapi tetap asup Islam. Masalah sebenarnya mah. Janu diakui nama tetap bae otak
hakna adlanna jeung ngabogaan pemikiran-pemikiran jang ngabangun kesultanan. Ti harita terus datang ke belah dieu Banten encan bangkit deui kemari ye zaman Syekh Amar Khatib minantu daripada Syekh Asnawi. Ti hari tapat datang ka kuari encan bangkit deui. Datang ka kuari encan sultan nu araraya ieu teh sultan barariasa bae. Sebab naon? Henteu pernah neuleuh secara gaibna nu dideuleuh hanya kesultanan kerajaan zahirna bae. Padahal batinna kudu kumaha. Kitulah cerita tentang kepemimpinan. Ieu ge mujtahidan. Sujaan kudu anu gagah. Ulah anu beleye, mengpelehe. Terasa kurang boga pamimpin ngomong teu jelas. Awak mengpelehe boro-boro dek diperangkeun atuh ieu mah balap lompat biasana ngajengkang ti heula. Kudu sujaan. Syaja'ah quwatul qalbi indal basi. Kuat gagah teh kekuatan hati dina nalika kalut. Ketika kalut lain lompat. Tetapi nyana bisa memecahkan permasalahan. Eta ngaranna gagah. Kos urang 10-an dek lempang kemudian lewat kuburan kudu aya salah saja pemimpin cak pemimpin tenang sia di sisi ieu sia di hareup sia di tukang aing di tengah gagah kan ngaranna orang jero nama borangan okos lu gagah bae belah dia sia di dieu lempang bareng teu beunang aya nu lompat pokona tenang salila aing di tengah aing berani. Okos orenganan di jero nama lu suka gancang teuy emang kono eta beunang bas ieu lompat pemimpin teu bagus begitu bretak lompat kawehan teu bagus kudu lompat daon sia lompat pemimpin mah teger dos sia lompat aing mah moal aing mah kajian kok eta ngaranna gagah begitu batur lalu lompat nya mah henteu tungguan saja meuh bae hore tah urang teu resepan boga babaturan urang ge lamun boga babaturan teh model naon bae sok aya bae tah nu gagah jeung bisa mecahkeun resep. Urang ngabangun masjid, urang ngabangun majelis, urang ngabangun kitu penataan lembur. Eta sok aya bae tah di kepemudaan, di kemasyarakatan, sok aya bae nu bisa mecahkeun ngeunaheun kana hate. Aya si eta teh hirup perasaan teh, tah eta teh pamimpin suja ngaran. Ketika dak boga hutang, kumaha cenah ya boga hutang? Sia tuh hutang bae tenang bae sih. Hutang mah tuh jadi nyieun urang. Atuh kalem bae engke ge kabahaya insyaallah. Pokona asal di dinya daek ngajual sawah kabayar. Kan ngeunaheun da kana hatena. Tinggal si eta oge nya, aing asa golok bae nya. Jadi kena urang lamun leumpang dinu poe kan aya anu gagah mah. Tenang. Oleh sinseun mun aya anjing, atuh sapira anjing nyana-nyana urang-urang sih. Deui ngeunaheun kana hatena urang. Itu besi aya ririwa. Tilok anu paeh ku ririwa. Tilok aya paling pingsan ulah salah geus. Ngeunaheun kana hatena. Ieu bae mun Pak Kiai, urang lewat kuburan. Heeh. Jadi kumaha mangkani dinya sok aya ji. Kumahanya, kumaha tah menurut Pak Kiai ngendong bayu. Pada eta kiai beng peleh eta kos kitu mah. Geus ulah dijadikeun pamimpin tah kiai kos kitu mah. Nya sama bangsa ngendong bae kitu lah tah leutik wawanen tah nyalian tah kiai kos kitu. Kiai, urang lewat dieu, di ditu sok aya garong. Garongna manggaring marogolok sok pestol. Ji. Kumahanya urang hayang hirup keneh kan. Urang balik maningan ulah balik lah penting ieu lah teu bagus kiai teh. Teu bagus. Yai itu sok aya garong mangganing aya golok apa. Ya. Mama geus wiridan hizib ti leuletik. Pokona mah lain jang mama bae. Setiap nu bareng jeung mama mun ranteng di mama ayo. Hayang nyau garongna sagade kumaha sih. Pokona urang mun paeh babarengan nya. Sia ajak nu milu teh.
tetap mama ya karate geus asak silat geus mama mah hiber lamun silat teh mama Cimande atuh mama di Bogor dagang salak sabaraha taun ujianana geus pokona mah tenang Cikalong mama di Cikalong lila di ditu dagang es malah mama di Cikalong kalem pokona mah hayo geus berangkat jus wirid-wirida atuh ye mama mah aya aturan wiridan zat heup salasar bekem geus cenah moal bisa calangap eta geus salasar bekem ngan siana ulah calangap mun sia calangap itu ge nuturkeun calangap sia eta lamun aya anjing coba ge mun aya anjing wow salasar bekem moal daek gagonggong anu ieu nan teu muka mah aya anjingna mah tuh terus bae aduh eta kolot bisaan kolot eta cek abas ya lamun aya anjing ngagogok geus beus salasa rebokem geus ya ulah muka pokona mah moal ngagogok kajen kumaha ge bener urang nu moal ngagogok aya anjingna mah terus bae ngan make wirid heula atuh aya babacaana naon cenah babacaana A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Salasar bokem. Geus. Jadi resep beun awewe ka urang. Nah, ieu kudu syujan, gagah. Dele sosok nu gagah engke resep kurang boga pemimpin gagah tampil prima perasaan kemudian nomor ke-9 nazaroin ngabogaan pemikiran nu cemerlang yane yubdi ila siyasatir ra'ya wa tadbiril masalih dunyawiyah bisa utar atur dina politik jang kemakmuran rakyat jang ngurus tentang kemaslahatan urusan dunia nyana cemerlang dalam mensiasati kemakmuran jang rakyat ketika rakyat teu boga kitu pausahaan nyana bisa menciptakan lapangan usaha ketika masyarakat ia kesulitan bertani nyana bisa membuka lahan pertanian ketika kesulitan tentang kitu kemiskinan nyana bisa membuka tentang kitu menghilangkan kemiskinan ialah ngabogaan persiasatan nyana mensiasati kumaha bae carana supaya masyarakat ieu terangkat perpolitikan perekonomian perbudayaan kitu kene urusan-urusan pembangunan dan lain sebagainya sok ditenden kunyana menteri perekonomian anu citu tenden kunyan di samping nyana nu kudu boga wawasan ke arah seluruhna jadi lamun aya menteri nu salah nyana nu kudu negor pang ti heulaana sebab nyana pemimpinna menteri pertanian nu kudu hebat menteri perikanan kudu nu hebat, menteri perminyakan kudu nu hebat, nu bisa diajak kerja sama jeung nyana, nu dijual mah 100, nu dicokot 200. Kudu bisa kerja sama. Ih bener henteu sih aing ngomong eta. Nah kos kitulah negara. Jadi ngeunaheun negara teh maju. Ngeunaheun ulah ngadagoan masyarakat lapor ka DPR. Lapor aya naon ye jalan di Pelakan Cau ulah datang ka kos kitu coba hayangnya hoja duit ambalayah jasa coba dok laporan aya kemacetan di itu ulah datang ka demo ka DPR memecahkeun lagi geus teu barerecos wari mah coba atuh jakabehan ge nyanaho ieu kumaha ieu cara mengenangani kemacetan bila perlu di jalur atau 2 jalan teh lamun masih kena 2 masih kena hese kena bae macet kena bae di tahap kurang teh jadi aya tahap hiji tahap 2 jalan teh kos imah bae kos gitu jadi kurang teh ge itu disusun jalan handap ieu jalur jalan truk ieu paranti mobil angkot ieu paranti kos gitu jadi kula malah menjadi bupati bisa sih bener lain sombong lain bener saya mau bangun yang serikeun ka aing
lamun endek ngabeberes negara karasa ku masyarakat ge jahe ieu pamimpin urang kajenting loba nu ngomong ge engke ge aya realisasi jahe okos WH teh kajenting diomongkeun tapi nya nama kerja rapikan sanajan kasalahan jeung kakurangan loba tapi masyarakat deuk ngomong naon jalan asal rusak hadean kantor anu lamun rusak hadean pendidikan anu teh gedungna hadean deuk ngomong naon coba ayo deuk ngomong naon sadean ngomong coba jahe tungtungna kan masyarakat ge nya ngomong mah ngomong bae tapi berangkat coba ge tapi kan aya rasa sanajan kasalahan jeung kelemahan mah teu loba mun dibongkar mah anu teh tapi kan masyarakat dinilai ayalah realisasina jalan-jalan bae mah baragus coba nu kuari dari kota dari kabupaten mau di kabupaten mah bisa melak cau jadi empang segala rupa duit dikamanakeun eta teh nu mantak urang ngomong kos kitu kan nang milih urang mun aya mah ku urang ditejekel ieu tarang heuy sia nang milih aing goblok dikira digawena sia itu kitu kan ku urang ieu aing tanggung jawab jeung negara aing lain negara sia emang negara sia ieu cek aing kitu mah coba pimpin ku sia ka dieu keun emang aing hayang ceknya nama aing teh hayang meureun aing asal leuwih berat tibatan sia ke gege ieu mah keur carita urang kan lamun meluapkan nurani urang kabeh ge karitu kan cuman terpendam bae boro-boro urang sebagai rakyat teu nyahoana naon di tubuh birokrasi pemerintah ge ngaromong kieu amat sih perbandingkeun nyana jeung si anu kok kieu amat ngan nyana teu ngomong bae sieun bisi diturunkeun jabatanana dasar ondok kabehan makana urang makan keur ngaji milih pamimpinna engke nu rapih geus ceuk kula mangke tahun hareup lamun deuk milih bupati deuleu ke calon aya sabaraha hiji bupatina nu bener-bener boga wawasan mun eueuh ulah aya bupatian geus daripada acak-acakan mendingan deuleu engke kieu bae tuh cenah kiai kuari mah kiai bae coba ayeuna deuk nyalonkeun sa tah lamun kitu aing boga calon Haji Pendi asana negara acak-acakan kabeh titah daragang karung kabeh mah penasehatna Ki Pudoli sarwana atuh henteu pan aing anu nitahna tetep aing geus ulah kitu tetep urang jadi Megawatina kitu negara teh kos lalagan tungtung negara si eta jadi presiden nu ngatur si itu kumaha lalakona ieu negara urang bisa jadi kos kieu ya iyalah negara urang negara cemen tungtung nama gara-gara naon dia tezaroin coba nu ngebogaan pemikiran nu brilian sehingga bisa mengatur siasatir rakyat wa tadbiril masalih dunyawiyah sehingga ngeunaheun karasana ku rakyat aya panyalindungan. Kemudian nomor ke-10 nusa dijadikan pemimpin teh zasamin wa basarin wa nutkin ngabogaan dedengian anu sampurna mun presiden torek ke hese usulna tuh sebab nu torek boro-boro ngomong heuai pajar nanya nu torek bakal itu ya urang berhadapan jeung torek urang heuai atas di ditu cenah heuy pugu aing heuai eta ulah datang ka kos kitu tah nah ieu kudu nu ngabogaan dedengean sampurna sebab naon nyana ngadengekeun mun RI 1 mendengarkan jeritan rakyat se-Indonesia sebanyak rakyat Indonesia. Kuari sabaraha 250 juta lah kertaro eta kadenge kabeh ceritan di provinsi anu kabupaten anu nyana ngadenge geus jana ngutus sebagai itu tangani dan lain sebagainya kudu boga dedengian ieu mah bangun kos dutu boga dedengian teh kitu kos bangun nyurudug bae kumaha nyana bae
ulah kitu pemimpin mah basor boga dedelean sebab kadele kemajuan kemunduran nanti ketika Gus Dur diragukan karena buta terus tarik ulur antara boleh dan tidak dari seluruh partai. Begitu Gus Dur dicek ku dokter lihat kalau memang Gus Dur buta tidak boleh jadi pemimpin di Indonesia. Oke. Dokternya tak kira-kira anu ngecek mata Gus Dur lain dokter Indonesia, dokter di Amerika. Dicek. Begitu dicek ku dokter ternyata neuleuh Gus Dur. Cek dokter tidak buta. Ya udah cek dokter cek Gus Dur kalau jadi buta ya enggak apa-apa. Padahal aslinya kan buta. Eta wallahu alam kumaha eta. Mata kabeh kan bingung kan, tarik ulur kan sebab Gus Dur tuh buta. Masa pemimpin kita buta? Akhirnya dicek kan, kalau memang buta, saya jangan jadi presiden. Cek pakai dokter Indonesia, cek. Nggak usah pakai Indonesia sebab dianggapnya kerjasama Indonesia. Luar negeri, Amerika. Langsung di Amerika. Dicek mata Gus Dur. Cek dokter Amerika, tidak buta. Dia melihat, cek Gus Dur ya nggak apa-apa. Saya apa dia yang blond ceknya. Dan gitu kan cek Gus Dur. Dia itu kekawasan Allah. Wallahu a'lam. Nggak kumahameureun. Beres dinyatakan oleh dokter dari Amerika bahwa Gus Dur itu tidak buta. Ya udah kalau nggak buta, berarti sah kan? Iya, wayah lempang dituntun. Udah dibere lucu bae zaman Gus Dur mah. Datang ke Amin Rais kayak gideg. Amin Rais puyeng, Amin Rais kan ngaulahkeun teh Amin Rais jadi presiden. Gus Dur teh ulah ada sebab buta. Konsul sama dokter coba. Dokter udah diteangkeun deui ulah eta dokter cek Amin Rais. Untuk cek ulang dokter di Jerman. Coba dokter di Jerman cek ulang. Pakai alat. Begitu pakai alat bagaimana dok? Normal. Cek Amin Rais isi dokter bloon kabeh. Hasilnya normal. Tilu dokter luar negeri. Guys jadi dalam negeri mah aja aya adina kene Umar Wahid pandeta teh adina dianggap henteu sah tah mah lamun make dokter pribadi mah. Guys pokoknya dokter luar negeri, dokter Amerika, dokter Jerman, dokter di Singapura menyatakan Gus Dur tidak buta. Lempang tuntun. Wallahu a'lam. Eta urusan Gus Dur atuh ngaranna gabun awas. Teu nyaho aja urang begitu nyana ka ditu kalir boyo. Ulah kan di ditu aya. Langsung nyana isuk-isuk turun di kapal terus pidato. Begitu pidato anu kulah yang seri. Coba lihat katanya di halaman 2 Kompas halaman sekian. Saya baca tadi di Kompas, nyana bisa maca di mana? Ulah seserian bae eta si Gus Dur kumaha sih? Kayak kededegekeun we. Nu sebenarnya buta apa henteu teu wallahu a'lam. Kos kitulah ahli-ahli Allah. Ya Allah ya Rabb. Nanti kula sok inget ka eta teh eta. Aya jelema nu kamari didongengkeun teh nu diangkat jadi wali. Begitu kawin jeung hiji awewe pas magrib isya awewena ternyata bopeng, bulede bopengna. Gede bopengna begitu ji. Gede cenah bopeng lain setik sakumaha tai dipacokan ku kotok we gitu. Bopengna poharan. Aja kumata nyana itu biasa baik nganti harita nyana bebeja ka pamajikanana hampura nengnya kunaon kakak mah kurang deuleu kurang deuleu jadi hampura kakak mah kurang deuleu eta kitu ana geus biasa sare mah sare bae kitu lamun pamajikanna dia nyana maca Quran maca kitab mun aya pamajikanna bae tipe-tipe deuleu terus salila hirup nyana teu nembongkeun mata deuleu sebab nyana ngaragangan pamajikan bisi pamajikan tersinggung mun nyana deuleu bahwa pipina bopeng geus nyana teh atuh pamajikanna pede bae di hareupeun salaki iya kitu aing teu kadeuleuan cenah bopeng ge geus pede bae di hareupeun salaki teh bertingkah sangeunahna nyana hatina sangeunah teh laluasa lah sebab salaki teu neuleuh besar aja tua kemedak ge biasa bae. Lah teh laki teu neuleuh ieu. Eta kumaha eta? Selama rumah tangga nyana datang ka maot, horeng diangkat jadi wali kulantaran nyana nutupan ka isin pamajikan.
kudu di masjid bae jadi wali mah. Tah, urang pamajikan Bopeng teu kadeuleu aja ku kakak mah. Asa herang bae sebenarnya mah. Tah, tak kos kitu. Ngan bener-bener kitu na teh nutupan supaya pamajikan bungaheun bae lillahi taala. Ieu mah aya di hareupeun pamajikan kitu aya di tukang nyandung. Beres sama kos kitu mah oplo atuh. Ya henteu ditawaran ge ku pamajikan kakak yang nyandung teh. Lah kakak mah hiji ge cukup bae jasa kieu geulis padahal Bopeng. Jika emang begitu kula kadele tante atuh remeng-remeng jajanan teh. Tepati kadele asli enggak jajanan. Oh bener tak kak? Bener kak mah. Ieu cedan wae di dieu kadele henteu. Henteu kadele herang bae. Herang bae mah cedak kabeh meureun. Tanyana nutupan ka izin pamajikan sehingga diangkat jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah karim. Kudu ngabogaan pangdeuleu jeung pangucap bisa ngomong. Ulah presiden teu bisa ngomong, ulah gubernur teu bisa ngomong, ulah bupati teu bisa ngomong. Nu capetang ngomongna jangan bentangkeun tentang kemajuan jeung kemunduran negara terhadap rakyatna. Untuk menjelaskan tentang cara menaikkan kitu memakmurkan negara demi untuk kemakmuran rakyat. Kudu ngomongnya kiki dalilna nu mantap kiki dalilna nu mantap kiki dalilna nu mantap kiki nah eta lah kos kitu kuduna presiden Mesir presiden Jepang jeung presiden Indonesia nyana ngobrol bae tiluan prak diondang tah Presiden Indonesia jeung presiden non gitu ngaran Mesir ka Jepang. Presiden Jepang, imahna luar biasa. Susurian di tingkat 2 aja, Masya Allah luar biasa. Begitu seri ngomong, bikin rumah, begini. Seharusnya jembatan sono itu sampai ke sono, tetapi saya potong dulu dah pakai ngebangun rumah ini. Jadi alhamdulillah berkat jembatan dipotong dulu oleh saya bisa ngebangun rumah. Iya bagus. Luar biasa. Guys, kunjungan ke Mesir. Begitu kunjungan ke Mesir, gimana gede deh. Sarua jeung tadi. Alhamdulillah, saya pun seharusnya gedung yang ono itu tuh dibangun 30 tingkat, saya rampingkan dulu 15 tingkat pakai ngebangun rumah ini dulu. Oh iya. Bagus. Pas ke Indonesia. Imam presiden Indonesia pohara ngomongnya nak. Ini rumah gede amat. Seharusnya jembatan ada, tidak ada ajaknya. Pakai ngebangun ini dulu. Parah Indonesia mah. Mesir orang rada deres. Jepang rasa setengah-setengah. Indonesia mah kakarak rencana doang terjadi. Pakai ngebangun imah baik. Sial tadi Indonesia. Masya Allah. Jadi rencana kalut balulu coba di Tangerang. Rencana terjadi. Jadi kos kitu teteh anekdotna teh. Eta teh lain angkula anekdot kos kitu besi pajaran angkula. Eta teh anekdot cek orang luar negeri kos seperti kos kitu. Kula di mana sih bisa? Wah, cuma teman nang kiai eta ai beneran pajaran nang aing atuh sabodo teh kitu. Ya Allah, rencana sejuta rencana pernah terjadi di Indonesia sebab eta teh kos kitu daripada dibangun jang rakyat meninjang imah sorangan. Masya Allah, naya mah urang mah keur ngaji syarat seorang imam, seorang pemimpin perlu dikajahokeun 10 balikan deui sebab di urang bakal aya pilkades, bakal aya pilkada, bakal pilgub, bakal pilpres, ulah sampaikan ka urang di sidang di hareupeun Allah, urang ngajungkel ka jahanam gara-gara salah milih. Ji kudu nu muslim kafir ulah dipilih. Bejakeun ke seluruh babaturan urang ka wau urang. Besi urang kadorakaan. 2 kudu mukallaf. Ulah nu edan jeung ulah budak leutik. 3 huron nu merdeka ulah abid. 4 jakaron ulah cewek kudu lalaki. Nomor 5 kudu bangsa Quraisy yakni
ngabogaan tereuh kepemimpinan turunan nomor kagendapna kudu nu adil nomor ka-7 kudu nu pinter aliman mujtahid nomor ka-8 kudu sujaan gagah nomor ke-9 kudu zarain ngabogaan wawasan tentang ngemajukeun bangsa jeung negara nomor ke-10 pangdengina normal pangdelena normal pangucapna normal wacan akidul ibadah wallahu a'lam.